kunaon eta nu mantak teu nyebutkeun senang lantaran urang can percaya ka diri urang. Iman mah aya, percaya mah aya bahwa di jero kubur aya kasenangan kubur, di jero kubur teh aya siksa kubur. Urang teh geus nyaho jasa ti Kangjeng Nabi melalui sahabat, melalui para tabiin, melalui para wali, melalui para ulama caritaan aya naimul qabri, aya adzabul qabri. Nyaho urang kabehan ketika urang dititah ti heula ka kuburan, ieu urang nunduk dihadapina nyaho kesenangan kubur, nyaho siksa kubur, tak eta tacan jelas. Kulantaran can jelas ketika dititah maut keula kok bisa can jelas gitu emang kunaon kredit can anggeun. Kulantaran urang maka hijab kene ku urusan-urusan dunia, maka paeh teh encan kanyahoan